Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 25 Mei 2026. Masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Robbi duh pangeran abdi. Imma anapon lamun turiyani diebrehkeun ku anjeun ya Allah ka abdi naon mayu aduna tina perkara anu diancamkeun ka abdi neraka jahanam diebrehkeun we ka ayeuna ka urang sadayana tangtu jalma-jalma moal aya nu berbuat kajahatan sadayana oge pasti tunduk takluk sieun ku eta ancaman ibadah saumur-umurna. Saterasna Robbi duh pangeran abdi fala taj'alni ulah dijadikeun ku anjeun ya Allah ka abdi fil qaumid dolimin dina kaum-kaum dolimina jalma-jalma anu dolim tebihkeun ulah dikempelkeun abdi sareng jalma-jalma dolim di dunia jeung di akhirat tebihkeun ulah kempel abdi jeung jalma-jalma dolim. Saterasna wa inna jeung sanyana kami saur Allah ala anuriyaka kana yen ngebrehkeun ka anjeun naon neraka jahanam manu aduhum naon perkara anu dijanjikeun ka maranehanana laqadiruna maha kawasa tangtuna Allah kana ngebrehkeunana ngan Allah teu ngebrehkeun jahanam ayeuna di dunya margi pame diebrehkeun nyaeta kitu jalma-jalma moal bertindak moal bergerak sadayana oge diem ibadah moal liren-liren. Saterasna idfa tolak ku anjeun Muhammad saur Allah tolak naon billati kana anu hiya itu kejahatan ahsanu ku kahadean sayyiata pirang-pirang kejahatan jadi upami batur berbuat jahat teh tong dilawan ku kejahatan deui kudu dilawan ku ahsanu atawa kasayan supaya itu jalma kembali kana jalan sae tah ieu teh akhlakul karimah da urang sadayana mah di dunya ayeuna lamun aya nu jahat di dalawan teh ku jahat deui padahal mah tah papatahna mah ieu nasihat Allah ka Kangjeng Rasul jadi lamun jahat teh dibalesna kedah ku kasayan. Saterasna nahnu ari kami saur Allah a'lamu eta maha uninga kami atawa langkung uninga bima yasifuna tina naon anu disifatkeun ku jalma-jalma musyrik jeung jalma-jalma kafir nyipatkeun Allah puputra nyiptakeun Allah itu ieu sareng sajawana Allah mah maha suci maha welas maha asih teu aya babandinganana sareng makhluk atawa anu sejenna. Wa jeung bejakeun ku anjeun Muhammad Robbi duh pangeran abdi a'udzubika abdi nyalindung ka anjeun min hamazati syayatin tina pirang-pirang bisikan setan. Urang nyalindung rek salat rek maca Quran bade ka mana-mana migawe sae eta teh kedah nyuhunkeun perlindungan ka Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saterasna wa a'udzubika jeung nyalindung abdi ka anjeun ya Allah Robbi duh pangeran abdi ayah duruni kana kehadiran setan dina awak abdi dina darah abdi tebihkeun supaya abdi henteu belot kana jalan-jalan anu jahat anu teu dipikari ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna hatta sehingga itu jama-jama kafir idza jaa di mana-mana datang ahadahumul mauta ka salah saurang hum itu jalma-jalma mauta kana kematian. Jadi lamun geus maot mah itu jalma-jalma kafir teh bakal nyaritana kieu qala Robbi nyarios itu jalma-jalma kafir Robbi duh pangeran abdi arji'uni kembalikeun abdi ka dunya sabab abdi teh tiada beramal sering berbuat dosa tak mungkin lagi pulang ke dunya kumaha balikeun abdi ya Allah ka dunya supaya naon la ali supaya abdi arek amalu migawe solihan kana amal soleh cenah lamun dibalikeun ka dunya mah abdi arek amal soleh
Bima tidina ma perkara taroktu anu geus ditinggalkeun ku abdi, kejahatan jeung dosa anu ditinggalkeun teh hayang dibalikeun deui supaya abdi berbuat amal soleh. Bohong umat kafir mah boro-boro berbuat soleh, lamun nya ge kitu ti ayeuna we berbuat soleh. Kala saur Allah tidak, sekali-kali moal bisa, innaha sanyana ari itu perkara kalimatun eta teh ketentuan atawa obrolan huwa itu obrolan qailuha anu geus dicaritakeun ha ka itu jalma-jalma. Wa min waraihim jeung ti tukangeunana itu jalma-jalma kafir atawa jalma-jalma muslim sadayana ge barjahu nyaeta aya dingding barjah alam barjah illa yaumi yub'asun tepi ka waktu anu geus ditangtukeun. Jadi di alam barjah teh urang teh diberok tepi ka yaumil kiamah duka 1000 duka 2000 tahun tergantung terjadina hari kiamah di karantina di alam barjah. Jadi upami urang dina kaayaan bagja di alam barjah tangtosna kanikmatan upami disiksa eta disebutna siksa kubur dugi ka yaumil kiamah. Wallahu alam sabaraha taun dugi ka yaumil kiamah di karantina di alam barjah. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.